Alah, iya balong saat, kunaon pangbisan saat ya teh da usum hujan aing mah dibedahkeun gitu aing ngabedahkeun ya teh. Da apal ini nu boga juragan. Wah, ieu mah berat-berat teh suluh ieu aing arek dijual ieu teh gara-gara duit ieu mah. Aing teh ngalah suluh jadina. Lah aing mah dijual duit leungit teu pira duitna leungit 3 juta nih ngajual suluh moal menang 3 juta masa kieu. Karunya euy lauk euy. Aduh, aing mah jadi panen bulan isuk teh ya. Tah, geningan asa aya juragan euy. Aing kau beneran euy. Pucuk dicinta ulah tiba. Aing eka jual suluh ka juragan. Da juragan mah rada teu bener. Allah. Aya naon ya euy? Pun kita atuh juragan, sugan teh sanes juragan, abi teh nyanak suluh, abi teh bade ngical suluh ka juragan. Nah, si Kohit maneh deui wae. Aing keur mikiran balong di reuwas ngagobrogkeun suluh. Aya naon si maneh teh ngagobrogkeun suluh ngareuwas ka juragan? Abi teh juragan, bade mical suluh, abi teh tadi teh nuju ngalah suluh. Leungit artos juragan, amun biasa mah dipeser we atuh. Aing boro-boro mikiran suluh ya Kohit. Aing mikiran cai ge saat yo. Lieur hayang kalah bulan hareup. Aing mah geus teu make nu kieu bari ge. Aing mah pake gas. Krek aing mah atuh tulungan atuh juragan. Da abi teh ieu leungit artos, matak abi bade hoyong mical suluh. Da leungit tamat nuju ngalah suluh, tapi pangtulungankeun atuh juragan. Aduh. Hari mana kalah tugas tungkun yang suluh yang naon? Ka ieu suluh. Lain juragan, abi teh neangan artos. Si mana yang artos di dinya kita tadi murah di dinya mah katempo kurang ge. Lah gua ku juragan dicokot. La ilah fitnah deui wae teh ka juragan sia. Abi teh ngalah suluh, suluh di luhur di kebon, leungit artos, da di kebon mah balai di dieu we saeukeut juragan. Cuma leungit di kebon yang ana di dieu, ngimpi aing mah matak sare heula ka aing sia mah. Dan sare geus ngimpi sia mah. Hese juragan da di ditu mah bala di dieu mah kan teu bala, jadi bisi di dieu we katingali caraan, sugan we aya artos juragan ulah gragnyaan. Emang sabaraha leungitna Kohit? Lah sok sabaraha we juragan atuh. Aing mah teu pararugu leungit duit aing mah sabaraha. Curiga aing minta duit ka urang mah mah. Sanes nyungkeun artos ka juragan, abi mah leungit artos di ditu. Abi nyanak suluh, sugan we juragan mendakan artos di dieu, sok sabaraha we. Maksudna teh dinya teh kita ngagantian ka urang. Di dinya leungit duit, nah tidak ngagantian ka urang. Abi mah ngagantosanana ngangge suluh gitu juragan. Geus, maksa-maksa ting mah ye suluh. Dibeli ku juragan 10.000 arek. Sok ieu satu juragan 10.000 ge daripada teu janten mah. Di duitan 10.000 ku juragan arek. Bisi maksa-maksa ting ngagantian u leungit. Nuhun. Oke, urang mau duitna, heuh. Dok, di duitan ku juragan. Waduh, juragan 10.000. Da aya nu alit juragan. 10.000 tah tempo duit aing 100 ribuan. Bener juragan duitna loba 100. Tah 100 ribuan berarti pulangna mun ieu dibeli 10.000 ku juragan, pulangan 80.000 ka juragan. Arek. Da aya angsul abi juragan 80 abi 32 artos. Aing mah. Tah berarti hit Naon? di dinya hutangna hutang jadi 80.000 ka urang. Tadi urang kan mere 100.000. Geus. Tah ieu kudu 10.000. Heeh. Tah jadi maneh mulangan ka urang 80.000. Sok kadiekeun 80.000. Kapan artosna gitu aten juragan? Kapan tadi cek urangnya 100.000. Pulangnya 80 dia ke urang. Nah urang ngajual suluh jadi urang utang euy aing mah bingung. Juraganana enak mah geus pinter euy. Hese ditipu nah enak mah juragan teh. Geus pinter juraganna geus sakola ka luar negeri. Pantesan juragan. Sorry Kohit baheula.
urang katipu aing mah geus sakola aing permainanna ge internet aing tah wifi ge nyana kantong dibawa batur mah imah aing mah geus ayeuna mah geus jadi juragan nyiru aing mah hapunten tuh juragan aing nipu teh kana jadi mayar hutang aing najis aing bawa deui suluhna kabur aing mah teu waras. tah koin mah paribasa kundungan kabur aing mah nguruskeun suluh aing mah nguruskeun balong